Ya kan. Pangrugi-rugina jalma nu mana? Eta kakubur beki deket ari dosa beki namahan, ta eta pangrugina jalma. Kunaon dosa beki namahan? Tara ngaji. Kunaon dosa ari teu ngaji teh dosa kan kulo gegab. Tara ngaji ka guru mursi. Da ari sok ngaji mah salah oge dihampura ku Allah. Da sok ngaji sieun mah. Jadi istighfar hakikatna thalabul ilmi, thalabur rahmah wal maghfirah. Kajenting salatna teu bener, tapi sok ngaji nalika teu bener Allah ngampura. Nu tambah terus dosa mah nu tara ngaji kan. Kudu dipupus. Mentak bacaan batur karunya ngaji bisa bakal. Teu kudu riweuh. Mentak tadi bahasana kitu. Kakubur beuki deukeut, dosa beuki namahan. Kunaon sababna tara ngaji. Ari teu ngaji teh asalna pokok kasalahan. Asal-asalna dosa tara ngaji. Jadi we segala salah ari bisa ngaji mah teu boga ilmu. Salat salah. Sabab teu boga teu tara ngaji teh. Teu salat salah. Salat salah, teu salat salah. Salah kabeh kan tara ngaji mah.